Kan ai pinter masalahnya teh nalar ya, kemampuan merangkai, kemampuan menyimpulkan gitu ya, itu teh kecerdasan. Ai jalmi ayeuna mah sanes ngitung kecerdasan teh kanyaho hungkul gitu. Matak sadayana textbook poe. Bade guruna textbook, bade ustadna textbook, bade sasahana ge textbook. Henteu aya anu boga ilmu lahir tina pangalaman hirup gitu. Padahal baheula mah jalmi boga ilmu teh tina pangalaman hirup. Matana aduh eta mah jelema legok tapak genteng kadek atuh gitu. Maksudna teh pangalaman hirupna teh geus keur ka ditu ber ka dieu. Geus jadi lalaki lalanang jagat gitu. Salam dunia geus kungsi ka tincak. Wah ieu mah atuh lain jelema jore-jore. Ieu mah jelema legok tapak genteng kadek. Sadayana tina pangalaman baheula mah ilmu teh gitu. Jadi zaman baheula jelema nu disebut luhung ilmuna teh jelema nu loba pangalamanana gitu. Da pangalaman teh dicandak tina alama, tina ilmu. Bahasa pengalaman teh matakna guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman dari aliman ya teh. Tina sifat ilmu jadi aliman, prosesna disebut teh pengalaman. Maksudna proses dibukakeun inkisab, proses jelema dipaparin ilmu ngalangkungan pengalaman eta teh kitu. Matak aya guru anu ngajarkeun ka muridna tong wani-wani ngomong kajaba nu anjeun yakin, kajaba nu anjeun ngalaman. Tah berarti teh guru teh nyahan gitu. Anjeun teu meunang ngomong kajaba nu anjeun yakin jeung anjeun ngalaman. Sabab saleresna lamun ngomong lain nu urang yakin, lamun ngomong lain nu urang ngalaman, bohong sadayana ge. Lamun diomongkeun ku urang teh lain pangalaman urang, lamun diomongkeun ku urang teh lain keyakinan urang, da urang teh keur ngabohong teh. Kabehanana ge cenah, kabehanana ge euceuk. Teu aya nu ceuk pamadegan urang teu aya eta teh kitu.